Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nuju manco ngabandungan dongeng Sunda di Catur Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng ngabandungan dongengna tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempolna oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongengna sok der. Assalamualaikum kahatur ka para miarsa sadayana para wargi anu mika cinta kana dongeng Sunda. Kiwari Mang Odik bade neraskeun hanca anu kakantun eta carios gumilar anu majeng kana bagian anu kalima. Na bagian anu kaopat kamari mun telepat dugi ka Asmita nuju galungan sareng maung kitu tah. Mangga urang lajengkeun urang uyah di sakedik supados nyambung kana carios anu atos kakantun. Sok der. Bari masang kuda-kuda Asmita undur-unduran neangan panyingcetan pikeun ngahindarkeun bahaya. Ngan orok aya maung teh ayeuna mah beuki wani pisan siga nu geus hayang nyeleweugeun kana beuteungna. Jleng luncat rek ngarekeb Asmita nyingcat bari ngarojokeun bedog kana lebah beheungna. Maung ngagaur bari ngagerawal bedog tapi Asmita rikat narik deui bedogna bari disabatkeun. Sabot Asmita keur galungan jeung maung marebutkeun pati rong heap ti lebak unan datang dumeh kamarina geus janji dek ngabadamikeun perkara manehna kawin teh jeung Nyi Iko. Tapi barang anjo kadinya unan kacidaruasna nempo Asmita keur galungan jeung maung sancang anu gedena 2 kalieun domba adu. Buluna belang huntuna rangeteng sukuna anu katuhu rek ngacak-ngacak beungeut Asmita ngan suku hareupna nu belah kenca uplak aplek meh sapat. Kitu deui tina beheungna ngeburial getih sedang Asmita geus puguh baju jeung calana mah rangsak wak awek. Atuh beungeutna leungeunna awakna sakur nu kakaut darwang tapak kuku-kuku saluar awak boborot ku getih. Tapi sanajan kitu masih bisa ngelawan. Cungcat cingcat bari ngadekeun atawa ngarogokeun bedogna kana beheung atawa kana beuteung maung anu harita guram-geram mata paur nu nenjokeun. Unan ningali sobatna anu keur naruhkeun pati lain geuat nulungan manehna kalahkah nyalingker ka tukangeun tangkal kai. Bari panonna mah teu kicep-kicep ningalikeun nu keur galungan ngan orok kaya ari calana mah geus goyobod atuh dangan wer deui teu sirikna saban maung ngagerem atawa ngagaur di sada unan mah teu bisa nahan tengna
teng bengsina anu ngawer-wer ngan hanteu ari nepikeun ka kababayan mah. Antukna tina bakating tina bakating ku sieun brek bae cingogo bari ngeyek-yek. Suku teu bisa dicengkatkeun komo jeung bisa nulungan Asmita mah. Malah bedogna anu tungtungna mah ngagoler gireunana. Gajeleng deui si Raja Leuweung teh narajang deui dumeh Asmita sukuna ti kudawat kana akar. Bari ngagerem dek ngarekep sarta tinggal sababaraha senti deui sukuna dek ngarekep punuk Asmita. Ngan rikat manehna ngagorentel bari nyabetkeun bedogna kana cungun maung anu geus calangap. Habek gaur bae isada nyerieun. Sedang huntuna kudawang rangsak dihakan sil Nyai. Bedogna Asmita warisan ti mangsa Alhapi nu jadi bapana. Gabruk deui si Raja Leuweung teh ngarekep kabeneran Asmita harita mireungeuh. Unan atuh Asmita sasat kabongohan rek ngejat teh teu kaburu ngan orokaya atuh bajuna soek sarta teu burung kukuna nancep. Tapi Asmita inget kana warahan bapana suku maung nu katuhu anu geus nyampek kana beungeut teh gep wae ditewak. Tapi resot deui Asmita rikat ngejat kagigir bari ngahabekeun bedogna anu meneran keuna kana sukuna anu kenca nu tadi geus ngaplek teh. Bet sabet atuh maung teh ngagaur sarta ngudupung ngan teu lila kituna teh da saterusna mah ngagabruk deui. Asmita mundur kana lebah tangkal kai cagak bari ngaheumbatkeun deui bedogna. Tapi celaka manehna ti kudawat kana areuy blak bae nangkarak sedang bedogna meceleng. Sedengkeun maung mah geus manco tinggal gep nekuk. Ngan untungna Asmita muntang kana areuy nu ngarambai bareng jeung ngahunjalna Asmita areuy teh nyorolok murag kabeneran ninggang maung atuh sasat karungkup geuwat bae ku Asmita dipiting beheungna. Tapi maung ngahunjal ka hareup nepi ka Asmita kagusur sarta pamitingna lesot. Ras Asmita kana peso balati nu di sorena sakitna anu di sorena maksudna teh punten. Ras Asmita kana peso balati nu di sorena sakilat dicabut tina cangkeng kakara ge nyenghap maung geus ngarontok manten setengah nangtung. Atuh Asmita kagok asong paeh hirupna teh aya di dinya pisan. Geus inget yen manehna baris paeh disasa aku si Raja Leuweung. Barang mau ngagabruk suku katuhuna ditewak pigeulangna satengah ditangkis siet jeres mata maung teh ditublas ku balati siet deui jeres mata nu sabelahna deui dihanca ku balati nepi ka meh asup sakabeh. Gaur eta mau ngagaur bari ngajol ka hareup. Untung Asmita geus nangkarak beak tanaga. Atuh maung teh ukur ngaliwat luhureun sirah sarta jedak bae neunggar tangkal kai bru bae nambru bari kokosehan. Koreja tudang benyeng lumpat notok-notokkeun maneh sasat neunggar-neunggarkeun huluna kana kai sabada kokolelengan. Kawasna bae geus teu kuat teu nahan nyeri dumeh dua matana dihakan balati nu masih nancep. Bru ngudupung bari kusah koseh anu saterusna mah jecer beh jauh di tempat nangkarakna Asmita. Unan barang nenyo mau ngejoprak kitu deui Asmita sarua ngejoprak geuwat manehna bijil tina panyumputanana. Kituna teh bari setengah ngorondang nafsu mah hayang lumpat muru sobatna tapi sukuna leuleus hese nangtung. Harita panon poe geus lingsir ngulon. Sakedeung deui dur asar sanggeus sidik Asmita masih kena hirup digidig bae dipangku dibawa ka saung anu teu jauh ti dinya. Asmita digolelkeun bari dibanjur ku cai tina kele. Kulisik Asmita hudang atuh geuwat ku unan diasongan cai. Regot nginum bangun nikmatna laker ngan orok kaya
nggerek kapaehan deui sigana teh baluas urut bieu. Sawatara lila Asmita ngalempreh kapaehan. Sanggeus digulanggaper ku Unan nya manehna beuntak lalaunan. Ret ka Unan nu cinekul bari ramisak mangkarunyakeun ka sobatna. Pok bae Asmita nyarita. Nan paeh cek Asmita maksudna mah nanyakeun paeh henteuna maung musuhna teh. Henteu Kang, salamet. Walon Unan maksudna yen Asmita salamet. Tapi memang kadenge jeung kahartina ku Asmita mah maung teh teu paeh. Atuh korejat bari dibubun celikop kana kampak nu aya di sauna. Mana ayeuna mana nan? Paeh eta mah Kang, cek Unan bari undur-unduran sieun ka balerangan. Paeh cek Asmita bari bruk deui nambruk. Tanagana geus beak. Kang, wayahna kukuring rek dipanggul ye, urang balik, cek Unan bari meper sarungna. Memener sarungna, sedang Asmita mah teu ngawaro da teu bisa ngomong acan. Regeyeng Asmita dipanggul dibawa balik ke imahna di Cicapar. Najan bari eureun-eureunnan dumeh Asmita mindeng hahareugeun sarta Unan ngareureuhkeun kacapena. Kira wanci Isa Unan geus nepi ka imahna Asmita. Ari kasabak teh indung beurang keur cakah cikih lantaran Nyi Esih geus ngeheujeun bari ngagumelarkeun hiji manusa titipan ti pangeran. Bareng jeung gubragna Asmita digolerkeun dina samak di tengah imah, di jero enggon Nyi Esih brol ngajero budak gumelar kalawan salamet. Nuhun Gusti, alhamdulillah parantos salamet. Ceuk indung beurang bari ret ka tengah imah. Mireungeuh Unan keur ngagugulung Asmita atuh geuwat ngajengkang kaluar bari hariwes-wes. Kunaon eta teh jang Unan? Kunaon jang tata teh kunaon? Gelut jeung maung mah. Walon Unan lalaunan. Kumaha? Jang baru kucing. Cek indung berang bari bruk bae ngudupruk sarta teu karasa jor kecewer. Tina bakating kurewas jeung sieun kunu lain-lain. Tos bae mah da salamet teu kuat kieu. Hawatos tuh bilih kadangun ku Nyi Esih anu keur ngarasakeun kanyerina, cek Unan setengah ngaharewos. Asmita mah ti barang ngagolerkeun ti barang digolerkeun oge ceulina mah ngadenge yen di jero enggon aya nu gogorowan. Aya nu gogowaran maksudna teh pamisah sanes gogorowannya. Ari gogorowan mah nyauran, ari gogowaran mah suara orok anu kakalak lahir atau nuju jerik gitu. Mangga urang ngajengkeun deui pamisah. Ngan orok kaya manehna teu bisa hudang. Kawantu taya tangan pangawasa. Atuh indung berang teh cul Nyi Esih gap bae jeung Unan ngurus Asmita digulang gaper, diubaran jeung dibersihan. Sanggeus beres ngubaranana Asmita teh terus ngurus Nyi Esih. Maksudna teh sanggeus beres ngubaran Asmita terus ngurus Nyi Esih jeung budakna. Teu wudu we indung berang teh riweuh cakah cikih ciring cingcat ngurus nu ngajuru jeung nu cilaka. Nepi ka tengah peuting kakara Asmita rada jagjang kasurungku ku kahayang nyaho dirupa anakna nu karek gumelar ka alam dunya. Bali digondeng ku Unan, Asmita nepi ka enggona. Kang tata salamet, cek Nyi Esih bari nangkarak. Panonna mah pinuh ku Cipanon. Ngagarendang sasat nahan kanyeri jeung mireungeuh kayaan salakina. Alhamdulillah Esih, akang salamet. Kumaha ari Esih? Salamet akang. Nuhun Gusti.
Kang Tata sareng pun anak aya dina kasalametan. Ceuk Nyi Esih bari gap kana leungeun salakina anu pinuh ku tatu urut di kraos ku maung. Jang Tata, ieu ge tinggal si Ujang ye. Ceuk indung berang anu tayalian Ma Inot ngaranna teh. Nuduhkeun ramo orokna nu belah kenca. Adi gebeg teh Asmita ngarasa leuwas nu lain di kieuna. Lantaran ramo cinggir anakna nu belah kenca teh bet buntung sabuku pondok eueuh kukuan. Teuing Kasep. Hidup gumelar kadunya teh bari mawa cacad. Sanajan teu sabaraha tapi jadi ciri nu mandiri. Moal leungit seumur hirup di alam dunia. Asmita nyarita ngageri, malah bari nyurucutkeun Cipanon ngalembere mapai pipi nu pinuh ku raheut. Ye Jang Tata, dina walikatna oge aya tanda hideung. Ceuk Ma Inot bari mukakeun ambetna. Heug ditemongkeun, bener wae dina walikat lebah kenca nyeplok tanda hideung segede peser. Nya teu nanaon Kasep, sanajan hidup gumelar pinuh ku ciri-ciri, muga-muga bae hidup sing pahit daging, sing pahang tulang, sing jadi manusia anu aya hargana, aya gunana pikeun hirup kumbuh. Muga-muga naon harapan Bapa nu ti heula kungsi ditamplokeun ka lanceuk hidup sing bisa kalaksanakeun. Heug Kasep, sakalian ayeuna ku Bapa hidup di Barengalan. Lahirna muga disaksian ku biang hidup katut indung berang oge unan. Batina mugi disaksikan ku Gusti nu Maha Suci nu ngagelarkeun hidup ka alam dunia. Lantaran hidup gumelar bari mawa ciri nya hidup teh ku Bapa dek di Barengalan gumilar supaya deket kana kecap gumelar nyaeta nu ngalantarankeun aya hidup di alam dunia. Ceuk Asmita bari saterusna ngucapkeun syukur ka Nu Maha. Di sagigireun Asmita nu meunang kabungah boga anak lalaki, kitu deui unan anu sasat bakal menang kabungah dina poe pangantenan. Tapi teu kitu mungguhing sipating jelema mah sok aya bae anu sirik bidik mika cua mika cecep teh. Buktina Lulah Barja nu geus kawentar galakna lantaran ti heula kungsi nanyaan ka Nyi Ikoh tapi ditampik da eta Nyi Ikohna mbungeun dicandung. Ayeuna sanggeusna aya beja yen Nyi Ikoh dek dikawinkeun ka unan tukang areng atuh puguh weh. Lulah Barja teh kacida ambekeunana. Komo barang ngadenge cenah ceuk usung esangna yen pangna si unan bisa menangkeun Nyi Ikoh teh. Nyi Ikoh Rokayah teh lantaran ku gawena Asmita. Atuh teu wudu jadi beki nafsu asa dihina basa. Kitu deui si Babah Gonok anu memang boga hate teresep ka Asmita lantaran ngajuar arangna sok kabatur bae. Mun teu kanyahoan teuing mah kiwari beki kacida mika girukna ka Asmita teh. Lantaran Babah Gonok jeung Lurah Barja teh kacida nyobatna. Ayeuna sasat sarua mangi jalan mika cecep ka Asmita. Atuh dina ngarupatna teh nemongkeun ka geuleuh anu luar biasa. Akhirna ieu dua jalma sapamadegan. Yen kalakuan Asmita kitu teh lain antepeun. Isuk jaganing geto pasti maranehna baris nyieun reka perdaya pikeun nyelakakeun Asmita. Tekad ieu dua jalma teh saeutik mangaruhan kana jalan hirupna gumilar nu mangsa ieu keur laeng kahalu. Nasib gumilar sagemblengna aya dina kakawasaan pangeran. Tapi reka perdaya manusia nu mika giruk ka indung bapana jadi marga lantaran gumilar kadungsang-dungsang.
Dina hiji poe geus aya kana saparapat jam nama Asmita diuk di golodog nempokeun anakna anu ulkutek di buruan pipiluan ulin jeung nu garade anu harita keur malaen kaleci. Budak teh bangor pisan gawena ngan dugla digleu wae ka ditu ka dieu ngahalangan kanu keur alulin main kaleci. Geus sabaraha kali dipangku di sina cicing di sisi. Ih, taralang deui ka tengah. Brek singogo yang harapan kaleci nu diparake masang heuk dicao di korehan. Di sisi atuh lalajonya Cek iding bari dek mangku gumilar. aim Gumilar ngahuntet kekepehan leungeunna ngepeskeun leungeun iding nu rek mangku. Mah di dieu we anggur mah jeung abah. Ceuk Asmita ngageroan ka anakna lantaran budak teh ngadon ngehintul wae panona nyereng kanu dek mangku. Ret gumilar ka bapana teh kungsi 2 kali ngageroan cul ka anak kaleci. Digle nyamperkeun ka bapana. Lempangna ngadedot bakatku montok. bah Gumilar rangah leungeunna ngagaleongan pesan punten mirsa. Gumilar rangah lempangna gagaleongan gancang ku Asmita dipangku kalacat deui kana golodog dibawa asup ka jero. Gek diuk nyarandekeun kana bilik disarandekeun kana bilik. Budak dilahun bari diusapan sirahna deudeuhna keur. Jurung kunung Gumilar cengkat tina lahunan bapana. Ugal-ugil hesena keur maklum berateun ku awak. Heug ku Asmita dibantuan dijungjungkeun. Rek ka mana atuh? Teh rek ka mana? Ceuk Asmita bari leungeunna mah teu lesot. ma Budak teh nembalan meureun maksudna mah hayang ka indungna. Ulah ngoprek atuhnya. Digleu budak teh ka dapur nyamperkeun ka indungna. Dianter ku tetepan bapana. Nu padet ku kadeudeuh nu tayah hinggana. Kakara oge nepi ka dapur geus kadenge Nyi Esih ngagorowok. alah bangor mah bawa ka dinya atuh Kang. Ieu geura angeunun diacak-acak. Trojol Asmita nyamperkeun. Najan dicarek budak teh ku indungna leungeunna mah pakupis ngacak-ngacak ayakan. Yap ka dieu jeung abah da bager umah. Bari regejang budak teh dipangku dibawa ka jero imah. Gek diuk dilawang nempokeun budak nu keur alulin. Lamun seug abah aya di dieu piraku teu ngarasa bungah ningali incung geus sagede kieu. Cek geurentes hatena bari nempo sirah budak nu keur dilahun. Heuk didangahkeun celengok pipina dicium. Brai kajadian nu ti heula narembongan. Nya narembongan deui. Waktu bapana digalusur ku sabaraha upas basa dek dibawa ka Garut. Diberok tea. Ras inget kana caritaan unan nu nembongkeun kacurigaan ka Lurah Barja. Inget deui waktu Lurah Barja ka babuku rancatan di tokona si Babah Gondok. Pok-pokan anak harita basakeun nyarekan bet matak pikiranan. Bisa jadi Lurah Barja teh neuneuun hate goreng ka aing. Disangka baheula manehna mika hayang ka Esih. Bet nepi ka papanjangan kieu. Malah nu jadi korban mah pan bapak aing sorangan. Teu nanaon Barja. Rumasa dina waktu ayeuna mah aing teh eleh. Tapi engke rasakeun. Da jelema mah moal salilana apes. Oge anjeun moal salilana jadi lurah. Jadi pangagung anu aya dina keunggulan. Asmita ngecomang dina jero hatena. Ret Asmita kana leungeun kenca Gumilar anu
numpang dina tuurna sabrehna oge kabireungeuh cinggirna buntung kecuis deui manehna. Maneh persis pisan cacadna sarua jeung akina dina cinggir kenca ngan ari abah mah buntung kabeh buaya oge nurun ti akina dina naon lah asal ulah nurun kana kasangsaraan we. Jurung kunung budak teh nangtung dina lahunan bapana leungeunna ngopepang ngarawelan beungeut bapana. Leungeunna nu balu teter teh nyonyoo cedak bapana nu ngagudat dina pipina ladang basa baya togulut jeung maung teh. Tapak kuku nu nepi ka ayeuna teu bisa leungit dina cageurna mangrupakeun cacat nu ngagurat dina pipina. Ulah dikorek-korek atuh linu. Yeuh jalu ieu teh minangkana mah hadiah kalahiran hidup. Persis abah meh-mehan naon gitu waktos. Nah tanya kapan pamirsa mangga dikahantun heula enjing kasamper deui carios sajenganana. Mugia katampi segala paning anu parantos ku simkuring Mang Odik disangakeun ka pamirsa sadayana. Sakali deui petot-petot nuhunkeun hapunten sareng nyuhunkeun dukunganana ti pamirsa sadayana kanggo nge-subscribe ieu channel. Oke, saran-sarana mangga dicatat dina kolom komentar. Kitu wae panginten lonceng lagi tong hilapnya kanggo supados tayangan-tayangan salajengna tiasa uninga upami Mang sareng admin nge-share konten-konten atau napi dongeng-dongeng anu enggal. Sakitu nu kapihatur bobor sapanon carang sapakan sejadah dihapunten segala kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.